Bugoy mula pa sawah iya. Kudu bae ka sawah iya. Kerampanya ku ari lang anak keset itu jeung budak ieu. Lang geus boga aing benang geus boga geus meuli. Aing. Jangan pegat. Udah. Itu. Udah. Tuh udah. Oh itu. Hei, siapa itu? Oke, apa? Hah. Udah. Aduh, Gahil. Capek-capek udah. Suka jauh dia. Tancuk. Neng, anak kasawarannya, neng kena aspal. Mau enak tadi tiangkan mata. Oke. Ngelunjak kata si Haji. Tanah main jual bae kolot-kolot si eta. Ai barang jual telek musyawarah heulan. Panyawa sorangan temen tanah bagian duaan eta. Mal enak kau yang tadi tiangkan mah. Iya kebon bala amat berarti yang sebel itu kadi ya tengah kebon. Oi, Dek, kebenaran dia ada dia. Ayenan dia bek. Kadang Dek, kadang mulai dia. Ayo masawarkan dia. Penting ya. Penting naon dia bek. Bang Deng aing mah tanah anu di Cikopeng kudu dijualnya. Padahal tanah bagian aing meureun, Ji. Oh, aku yang dijual kebon mah. Nan urusan ajeng dia. Dia mah budak kamari keneh. Pan dia, Ji. Nan urusan pan aing teh meureun adi dia. Meureun kukumaha ge eta pan warisan ti kolot. Kukumaha ge dia kudu musyawarah nanaon ge, Ji. Ulah kitu dia jadi pangkolotna. Alah, dia cicing. Dia budak kamari keneh. Aing mah pangkolotna kumaha aing. Aing nu ngatur. Mong aing mah nyaga aing pangletikna aing mah tetep hang boga bagian eta di tanah eta. Pokona mah geus aing mah hang dibereskeun bae ku ari. Hayo ka kebon. Okay. Ayo. Berani orang ngawan mana bae. Tadi iya watasna pan kadi mah boga aing, kadinya mah boga dia tah. Dia ulah sok hara kabeh dijual ku dia. Aing nyaho ieu wates ti baheula ge. Ngeun pan aing ieu di pangkolotna. Berkuasa aing kumaha ge. Justru eta Ji. Dia pangkolotna kudu bisa pagaganti kolot dia teh ya. Pan meureun dia nyaho ku kolot hari toge keur hirup keneh nya. Enggak tahu. Ya, iya bagian aing eta bagian dia. Kuduna mah eta dia mun dijual kudu musyawarah nanana jeung aing Ji. Dia kalah nyeramahan aing, budak kamari keneh nyahonan dia. Parukna aing nek sieun Ji ka dia. Hangan dia jeung aing hayu aing mah. Hah? Nek na jeung aing, hayu. Ai dia nantang aing. Aing. Kasih berang ongko layangan benang henteu kuah. Itu budak gimana itu? Perang dong namanya tak. Tuh ayo Ji, dia anak kumaha jeung aing.
Istighfar, istighfar. Op. Mau lain dah ya? Mau lain dah ya kejar nama? Ayo nani back. J. Puga si Haji ta, tre pangkolotna ongkonya. Maju eta si tanah teh kalah dijual teu tanpa musyawarah aja jeung aing. Padahal mah eta si tanah teh kitu nya urang menang pembagian. Ti kolot urang. Meureun aing mah teh meureun kumaha ge nya pangkolotna meureun. Wajar najan aing ibaratna neuk ngatur si gebek ge meureun. Lain ngatur eta mah jarak nu kitu carana mah. Oh, jadi gitu Kak Haji. Eta bener sih gebek eta. Ayo masalah warisan mah anu geus dibagikeun mah eta hak gebek. Teu kaci eta hak batur jadi hak gebek teh ya dicok kudu Kak Haji. Caraka eta teu endah eta Kak Haji, moal barokah eta hirupna kangkena ge. Sanajan Kak Haji pakaya sabrek-abrek di mana. Ai menang ngarampas eta hak batur teh ngaranna. Semua aya endahna Kak Haji. Bising eta engke ka hareupeuna mah eta bisa nyilakakeun Kak Haji eta tina pae Kak Haji teh ya. Geus nya Kak Haji pangkolotna gebeknya isina jadi budak, jadi anaknya kudu mindung ke Kak Haji jadi gede kolot. Kak Haji kudu bener-bener gitu nya. Nganggap anak kayak gebek. Coba sing ngalakur, sing babalik pikir gitu nya urang hirup teh ya. Urang hirup di dunia teh moal selamana. Ieu teh hirup dunia teh hirup dunia pana. Geusnya ayeuna ieu mah geus jelas kieu. Hayu urang geura damai. Salaman deal. Tah, deal. Endung teh aing mah geus palang panggung aing mah. Tan aing geus dijual, aing duit geus teu meunang, pokona aing mah endung ribut aing mah aja. Anjir. Hah? Action. Aku yang dijual sawah mah. Ih, nah sawah. Cukup semua. Action. Kalian Ji, kalian. Mulai dah ya. Ayo musyawarahkeun ya. Hanya kita jasa berubah pajak lah. Ayo kada. Action. Justru eta dia pangkolot tadi kudu bisa dia meureun ngaganti-ganti kolot. Pan meureun baratoge keur aya keneh kolot eta nya. Iya bagian aing atau bagian dia aku kalau terus dijelas kegunaan kudu dia dijual kalau musyawarah gila kalau seri bagus dijual kumaha setengah